loba sekampus taruhanana demi agama. Karena agama Islam ieu agama rahmatan lil alamin. Anu dibawa ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata didinya urang deni rasa cinta ke Kangjeng Rasul. Jadi cekel agama. Sabab syariat anu dicana ku Kangjeng Rasul ieu agama. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, alladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma ulaika humul itu. Alladzina amanu mangkari jama-jamanu iman bihi ka Kangjeng Rasul. Itu. Alladzina amanu bihi wa azaruhu. Jeung anu ngamuliakeun Rasul. Wa nasaruhu jeung anu nulungan Rasul. Naik nulungan di dia teh naik karena naonna aidin tegasna kana agama anu agama nu cara ku Kangjeng Rasul senantiasa urang sebagai umat Kangjeng Rasul anu kudu nyekel deleg kana agama Islam kari kitu sampurna jelema ieu begitu wah nilai agama sampai ka kumaha sahabat-sahabat terdahulu nyekel agama ieu sampai dimuliakeun dijunjung tinggi sampai disuhun. Dunia dipegang. Ketika agama bergoyang, maka sahabat radhiyallahu anhum ngecakeun dunia untuk sementara waktu megangkan agama anu syarat-syaratna. Tapi kebanyakan orang sekarang dunia disuhun, dimuliakeun jeung dijunjung tinggi, agama dipegang. Ketika dunia kolep mangka ngecakeun agama nyengkal kana dunia beungar hanteu pae heueul nya ribu silakan nya